Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna barudak? Mugi-mugi dipaparinan kasehatannya. Amin. Wilujeng tepang deui sareng Ibu Ririn dina pangajaran basa Sunda. Saencan diajar, hayu urang ngadua sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ayeuna urang diajar bahasa Sunda anu temana pangalaman abdi. Sekarang kita belajar bahasa Sunda dengan tema pengalaman saya. Anu ti buku aya dina kaca 54. Di buku ada pada halaman 54. Pangalaman nyaeta mangrupakeun kajadian anu pernah kaalaman ku urang. Jadi pengalaman adalah kejadian yang pernah dialami oleh kita. Pangalaman eta aya 2. Kahiji pangalaman pikabungaheun, kadua pangalaman pikasediheun. Pengalaman itu ada 2. Yang pertama pengalaman menyenangkan pikabungaheun, yang kedua pengalaman menyedihkan pikasediheun. Contoh anu pengalaman pikabungaheun, contoh dari pengalaman menyenangkan yaitu seperti jalan-jalan ke taman bermain, jalan-jalan ke kebun binatang. Lalu contoh dari pengalaman menyedihkan yaitu seperti bencana alam, banjir, longsor, dan lain-lain. Bagaimana? Apa kalian sudah paham? Mugi-mugi bisa dipahami ya. Dan kalian semakin suka belajar bahasa Sunda. Di rumah tetap belajar dan berlatih. Mugi-mugi barudak dipaparinan kesehatan. Tetap semangat. Pembelajaran ayeuna atos rengse. Hatur nuhun sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.